urang kulon ndek ngadu jeung nyana teh anak guru Abah Jawara di kulon datang biasa mau kesempang ka dieu Assalamualaikum Ustaz ya sia cakap enak ulah dek ngadu deui ulah cakap Abah Ipan ulah ke ulah sebab itu lebih tiheula minta caina ka Abah untuk itu cara kiai doa doa itu ulah diulah kedua memaksa bae kan gak ditu Masya Allah kan begitu ngadu teh atuh kudu ngadu kakarak golok da doang dicabut eta golok Jawara kulon teh anak murid guru Abah dicabut terus cabut teu daek keluar golok dicabut teh manjangan we golok manjangan ieu golok sampai lagi 2 jengkal pan geus asa meter can keluar ya subhanallah karak taluk di Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah menjadi Arab kemudian kekeh malu metu orang Indonesia kam tuan hadat nawar tasbih cek urang Arab biah rial wah Arial mahal tuan alas 20 real 20 real ya lah kurang Arab alas 80 real 80 real wah masih kemahalan udahlah sekian teh 25 real dah lah bagor kurang Arab sumuhun abdi ti Bogor cek orang Arab bicarekan seserian mohon abdi ti Bogor kok tuan terang sih wah teu beres tungtuna dibikin meja sebab dicarekan seri oh berarti wali ya cenah dibikin alas teu kudu mayar cek orang Arab alas ruh alas ruh orang Arab kok gitu orang Indonesia Tega orang Indonesia paling ngomong-ngomong Arab dah gitu. Ya Pak RT dek ngariung geus karumpul eueuh nu bisa ngadoa. Bisa ngadoa. RT nyerahkeun ka RW teu bisa ngadoa deui tatanggana teu bisa ngadoa mangkana geus karumpul eta kabeneran ya urang Arab deui. Urang Arab datang ka dinya cek urang Arab ke faza ieu keur naon cek urang mah ieu. Diaminan amin kebeneran ceknya dari orang Arab ya mah nanyakeun itu orang Arab teh ana soal ke anta kalam amin wah anta majnun amin asal Arab bae urang mah jadi orang Arab asal ngomong Arab pajar ngadoa orang Arab orang Indonesia da geus kitu tak nini nu ka Mekah barang datang ka Jidah teh kaget ambo cenah ieu orang kiai kabeh di Mekah. Make jubah bajar kiai. Ju barang-barangnya napan dicokotan kudu make jubah. Insyaallah kiai ulah ngarepotkeun sakiana teh. Wios ku abdi bae. Urang Yaman pagawe. Kada make jubah bajar kiai tuh ya. Aju ngomong Arab, ya Allah maraca Quran kabeh. Indonesia. Nah iya kebenaran suasana berbeda ayeuna malam Rabu sim kuring di nelpon jeung Habib Lutfi nelpon ke Pak Haji Agus cenah arek aya Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi urang Jeddah Saudi Arabia seorang sufi ahli ibadah nyana ka Indonesia yang kapanggih jeung sababaraha kiai 3 hiji di Jawa Timur 2 Jawa Tengah termasuk Habib Lutfi hiji hayang ka dieu telepon terus kula ngobrol jeung Habib Lutfi di telepon na ieu minggu rek ka dieu mun aya waktu Habib Lutfi nganter tapi lantaran meureun waktu nyana hadir rohna doang nyana bisa hadir roh ente mamal bisa jadi nyana mantau terus ka dieu selama Habib Ahmad di Indonesia nyana mengikuti mengiringi ke mana bae mantak nyahun di mana kumaha nyahun kos gitulah
Terus kula malam Rebo mantas gitu di daun teh ya gitu wakiroh gunting pita masjid ju balik ke imam istirahat karak dek ngedeng doang eta ya telepon begitu telepon langsung salam nyana gimana katanya itu masjidnya nu ngabejaan eta kula ka daon kemudian atuh gunting pita udah selesai masjidnya seseriannya nah itu mah bukan masjid baru cekeuna ya iya cek kula masjid lama itu mah orang daon apa bloon bisa sebarat tahun karak di gunting pita nyaho kula nyonya anu bloon lah nyaho Habib Lutfi masjid lama itu mah ya cuma naik ke atas tingkat 2 iya itu ku nyahoan kula karek sare. Nah, terus nyaritakeun bahwa minggu nanti insyaallah cenah ada Habib Ahmad Al-Habsyi. Nah, ieu mutarjimna ge Habib Ahmad ge biasa ka dieu Solo. Nah, iyalah urang teu bisa kapanggih di Jidah mah hese kapanggih jeung nya di Arab mah hese. Jangan tapi ternyata ieu ka dieu hayangeun. Masyaallah. Tah mantak sakangjing Nabi kudu cinta ke Arab. Cek sahabat nah kudaon ke ya Rasulullah ana minal Arab. Atuh kula teu Arab cinta ka kula berarti kudu cinta ke Arab. Jalain di Cikupa kolong dilahirkeun. Lain tah Muhammad Cikupa mah lain deui tah mah. Satpam Muhammad Cikupa mah. Aya bojong tukang sepatu Muhammad kere ngaranna mah. Malah didinya mah tukang lauk Muhammad tetah salah tuh ngaran Muhammad ke di akhirat pan diheulakeun ka surga Muhammad surga weuh mantep wah bunga cek malaikat pan ieu Muhammad lo Muhammad barang diteliti nu satpam nu dagang sepatu teh jujur dagang lauk nipu ieu mah balik deui di ka neraka ngan untung nyana ngarobrol di neraka hadena urang ngaran Muhammad jadi tiheula cek ada disebutna mantak urang ka neraka na ge tiheula daripada batur narangtung bae kan mah tiheula batur arasup urang geus geseng cek nya tah ye Habib Ahmad Jeddah ahli sufi Saudi Arabia jadi model atuh make jeung hayang ka dieu gerak Allah Subhanahu wa taala ana minal Arab cek Kangjeng Nabi kuring urang Arab ta Quran ge inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan Arab tak maca Quran kana jan dibagus-baguskeun da di Indonesiakeun eta tetep bae lamun lain bahasa Arab asal lain Quran ada lain Quran pos Jawara menangkan anak opos Jawara menangkan anak Jawara jadi anak Jawara gelis hayang boga santri hayang boga minantu kiai gitu atuh Jawara mah di Jawaraan deui ya cak Jawara aing mau ke sorban ke jubah orang Indonesia mah pan asal make jubah make sorban kiai teu nyaho mah bajingan itu seperti kiai eta geus bungah jasa dikawinkeun biasa bunga can kadenge cek betohana maca Quran nih masyaallah can kadenge cek akhirnya sakalian pas ditita maca khotbah Jumat waduh dasar Jawara daek bae ditolol daek banyak waduh biasa mau kitab tanya komitana kitab nana tangan tuh batalubin maksudnya bata jeung ubin cak gue tuh pada mata kitab ada daga lain eta teh granit nu pada ngaca jadi biasa khutbah alhamdulillah
Alhamdulillah abdi tadi ningali lempang ka empang ningali liang letik-letik si horeng liang kasiro. Tapi jelema oh bener hebat gitu. Ngelieu ke sisi gigir empang si horeng aya kekerepekan horeng lauk betoko. Langsung diturunkeun. Ya Allah, atuh lain kiai mah kanyahoan bae. Kajen kuku make lain kiai mah kanyahoan bae. Kos urang make baju polisi, lain polisi atuh kanyahoan bae. Niup priwit emang teu belajar. Niup priwit atuh polisi tret. Urang geus kaget. Tapi coba ke nu polisian niup priwit tret. Sakumaha hitut jin. Beda tuh. Polisi mah setik tret. Waduh, urang geus burikak bulu. Atuh priwit da gitu sambarangan. Coba nu polisian trit. Aya carana. Lain deui. Tetep kayahoan bae. Mantak nu lain kiai kikiaian kanyahoan. Nu lain abri abrian kanyahoan. Sandajan dicukur cepak tetep kanyahoan. Nu lain polisi polisian kanyahoan wae. Dijauh gede urang jelema pakai pakaian abri. Tapi lempangna isi asli lain sih. Nah, kan ai abri balai gitu. Brek. Danya ku urang. Ka mana Pak? Siap. Polisi abri begitu jalan. Teu nyahoana naon siap. Siap. Nu lain abri atuh siap. Kajawa oh lain dia budak lain abri kos kieu. Nu lain santri sasantrian tetep kajawan, nu leuwih parah nu lain wali walian. Sejuta kali khokhari kan lain melain. Ngan kanyahoanana ku ahlina deui. Mentak loba abri ditangkep. Oh, abri ditangkep oreganan gadungan. Polisi ditangkep gadungan. Sarua wali ge ditangkep wali gadungan sarua. Nah nu mantak di ngaranan garong di ngaranan qati tariq limtinain lasmin suliki tariq lantaran katahan manusia tina ngalaksanakeun lempang di jalan mandegnya na seakan katahan khaufan minhu sieun ka jelema anu ngahalangan di jalan. Qati tariq. Nyaho di dinya aya garong di pengkolan, malundur jelema. Nyaho tu di tanjakan teh aya garong, malundur jelema. Urang naik motor, wah di teh polisi mundur. Tapi lain garong besi dianggap polisi garong. Dawan Allah dina Al-Quran innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Saya lian babales jelema nu merangan Allah jeung Rasulna wa yas'auna jeung lalempang di muka bumi fasad dan ngalaksanakeun karusakan ngagarong nahan kelangsungan jelema lewat tuh lumantak tipe-tipe pamalingan tekan loba tapi nu dimaksud di dieu mah garong. Kos kumaha ta garong? Sebab aya copet lain garong, aya pamalingan lain garong, aya deui gasir lain garong, gasir gagasir. Nah aya deui begal tak begal ieu begal ieu karana begal garong aku. Copet bahkan teu kanyawan copet mah. Copet mah di kerumunan orang banyak teu nyaho di
Jakarta air ramean di Jakarta teh hari raya Jakarta teh anu ngara tuh nyawan ini osok mah nya ini osok mah tololnya sakitu geus kolot nyawan mana teh manukna nya PRJ Pekan Raya Jakarta wow rame nyawa aduh aing leungit dompet cek tadi keur sesedekan teh copet nu malingna karena copet atau di Pondok Gede baheula mah urang dek ngejemput jamaah haji kan urang kusono bunga seri ternyata awewe nu leungit geula nu leungit dompet copet mah pas gitu mah teu kanyawan set lompat copet teu kudu di Pondok Gede ku ari mah di Alistiqlaliyah nah dek berangkat haji Masya Allah bunganya natet ternyata sarua aya nu leungit gelang aya anu leungit dompet copet haol mah pandeg zikir copet milu zikir copet milu zikir ya zikir ya nyopet namun ditanya, kuda siapa? Antu kula zikir, eta nyopet, eta mah pekerjaan cakina. Beda tuh waktu nyopet mah pakasaban. Di mana bae kesempatanan. Jumat tetep bae nyopet bae nya nama. Masya Allah, eta copet. Set latihan nama kayak sikinangka. Itu sikinangka diasupkeun ka gelas caian, tah lamun geus bisa set beunang eta geus lulus jadi copet. Pecere kieu nyawan atuh mantan sarua. Eta copet. Ya Allah, loba di urang copet. Aya deui pamalingan. Nah ieu pamalingan mah nyana biasa, sup ka imah. Tak keluar, lumpat biasa. Ngan ai pamalingan mah ka imah, ka kantor, ka mana ka tempat-tempat eta maling ngaranna. Maling motor, maling sepeda pamalingan. Ai copet mah nu dibawa ku urang. Copet mah set kadang-kadang jeung baturna tuh nya bapan saeutikan tapi oyang jelema eta keur nyopet eta nyopet matak di majelis ge beusi goyang ka dia goyang sarua eta ge copet aya pamalingan aya gasir mah imah di bolongan handapna imah baheula makan imah lah kayu di hadapna paling deureunana batu paling jago baheula mah batu bangkong nah digali asal dikaluarkeun baturna teh pan bolong ka ditu nah eta ngagasir ngaranna sir gobang gosir baheula mah eta jero beda-beda teh aya deui begal handapeun garong begal mah lamun urang naik motor trek eta begal ngaran jelema da tiluan opatan na begal aya deui nu paling hebat mah make dasi make sepatu make jas woi tama embung disebut pamalingan malah jeung serikeun ka copet jeung serikeun ka pamalingan jeung serikeun ka begal jeung serikeun horenganan nyana leuwih tibatan begal di Amerika tama aya jawabos kitu mal disebutkeun lah jamun disebutkeun pandulur ente tapi begal bukan disebut begal tapi begal aya deui garong wow ieu nu dicaritakeun teh beusi salah ke hukum kan beda-beda huari garong teh muslimun jelema muslim
baik agamana nu masih melekat atawa muslim tatadinangan kaluar tina agama Islam na murtad atawa kafir cicing di negara Islam anunya nama keaturan Islam kafir dimi sarua muslim murtad kafir dimi mukallafun tur mukallaf lain budak lain edan lain muayan mukallaf lahu syaukatun eta jelma muslim teh nu mukallaf ngabogaan kagagahan gagah ngandelkeun kajawaraan gagah lamun nyaritakeun penca nyana geus tamat kabeh penca loba anu tamat penca bararisa tapi teu boga kawani atuh jang naon boga penca sejuta kali boga penca eueuh kawani atuh bimanzilati teu boga penca sarua jeung teu boga penca nu dibutuhkeun teh nya boga penca nya wani ieu mah boga penca ngan teu wani wah atuh marah nangan ka pamajikan doang pemajikan jadi korban tuh bapak lu mah begitu tuh asal di luar dia mah ada yang getak aja gua yang jadi korban cek majikan rata ke anak-anak kayak lu pada nyingkir lu ke sono lu bapak lu lagi marah-marah aja tuh ntar juga dia mah asal dia kasih kopi juga udah tentrem eta lokos gitu karena jawara kandang kadang-kadang wani ngan di imahna doang mun di imahna malah tuh ke anak mikir lu ka incu yo tuh anak di incu batu di jawaraan tah ieu jawara jago gelut da jago golok ke golok lah sebelum dicoba sama gua sama lu dulu ya nih itu jagoan ngaranna tuh tiba alik atuh kos gitu geus dikiki we golok tuh lu lihat ya tuh orang tukangna gitu aya jelema bisa ada gitu-gitu kan we tuh tukangna enggak ngalaga incu da ieu jago beneran lahu syaukat Masya Allah teu kudu gelut asal ngadenge ngaranna bae ge jelema sieun eta jawara ai kudu gelut keneh mah lain jawara tuh kos itu berarti aya keneh nu ngalengkah jawara mengadenge sorana bae batur ih teu sanggup ayeuna kasih eta asal geus nagog bae jelema nyana di sisi jalan geus teu saranggu berarti geus bener-bener gagah jasa lahu syaukat ngabogaan komplotan nyana biasa anak buah ai bos mah biasa tuh jangan mendik di kamna kieu bae ngaroko surutu mata beureum muncilak kumis geus nutupan bibir geus teu kadoa wah janggot biasa jawara wakos gitu wah ieu cambang jadi nene banget dah bagi orang geus sanggup sebab kumis nutupan bibir cambang janggot Masya Allah ngarokona surutu wah geus teu bisa make dia kudu dicekol gitu gagah eta kos itu beneran Maya jawara barang di dele kurang eueuh kumisan eueuh janggotan. Ye, cemen nih mah tuh. Resep nele jawara gagah tapi eueuh janggotan eueuh kumis dah bohong. Bohong teh mah situ mah. Jawara mah tetep kudu kumisan, kudu cambangan, kudu janggotan. Jadi urang neuleuh beungeut da bae bener ieu mah jawara. Kuajeun di gua gagah ge tapi eueuh cambangan, eueuh kumisan, eueuh janggotan. Gulang buaharna bade ge tetep teh sieun. Tetep mawaan ta kos kitu teh mawa.
lamun lain lamun teu kateurehan mah teu kateurehan kajawaraan mah dilengkahan wae ku batu tapi lamun geus kateurehan jawara asal nyileuk we minggir jelema nyileuk doang ieu mang nyileuk cicing bae disia-sia ge awas jelema cara ricing bae lain jawara teh mokos kitu bae lain jawara jawara huwa muslimun mukallafun lahu syaukat la mukhtalisun laina nu asok nyebrot maling hajulumpat anu nyana nembongkeun kagagahanan li akhiri kopilatin kair kopilah lain jawara aya rombongan kopilah rombongan pedagang misalnya 40-an nuka hiji liwat 2 liwat 10 terus 20 nah tinggal 5 deui sebab 5 deui mah dijaga kunyana geus moal bisa minta tulung batur geus kadar itu jadi berarti nyana mah ngarah nu panungtungna doang sebab lamun dijaga dihareup engke nyana mun gelut eleh ieu mah ditukang nu ditukang 5 deui 2 deui kara kunyana dihantam batur geus kadar itu lain jawara tah mokos kitu mangaran jawara mah awas weuh itu lobaan leuwih ti dinya ayo kai jiku mah mun nyana ngalawan indit sia ka ditu sorangan aing mah aing lamun aing menang bener aing asli lamun aing eleh ngaran aing abadikeun Gusti pan kos kitu amat aing biasa da tilok menang nu geus aing ge osok eleh bae mun dulu teh mah jawara asli tuh jeung kudu boga kamonesan atuh jawara mantak dipake kasieun ge lain sakadar penca aya kadal ngagerebeg lain tawa kos kitu bae jawara berkat tawa kos kitu kemudian aya kadal ngagerebeg teu nganggap incuna ge teu nganggap ya asli jawara asli baheula urang lamun nyaritakeun urang kulon Mandalawangi aya Ghazali Buntung boga kawonesan di urang baheula aya Kiplik eta teh jawara teh kudu gelut teu kudu gelut asalnya geus ngahanju-hanju bae napasna nyinggir kabeh jelema ai kudu gelut keur we teh lain jawara nyana ke Bandung begitu ke Bandung balik ke dia pas balik terus ditangkap polisi trip terus data supir ngarep kadinya bermasalah sebab teu bawa STNK teu bawa SIM ya tadi dia ge Cakiplik berangkat itu mawa sasakeun masa atuh aing malah ini sasaha selain aing malaikat bae ngomong jawara mah kos kitu pan ngaleuwihan segala-galana malaikat seuneun ka aing eta jawara teh ngomong teh liwat jawara mah tapi coba cak polisi cak supir teh berangkat begitu turun polisi dipersulit mukanya nalawang dihareup rek kakarak di deuleu doang encan ge nunjuk polisi geus ngagedeprak kade ngising di dinya polisi ngising di eta Kiplik eta kakarak langsung cak polisi langsung oh bukan naon meureun eta mah hanya polisi jauheuna kudu nanyakeun ka polisi tak kadeleuna nyana apa lain meureun nu mantak ngagedeprek ke moal salah kadeleuna nyahoting ua-ua nyahoting macan meureun beda ya moal ngising di dinya ya si eta mah sangaja ngomong ngocoprak bae ge urang tiok sieun malah mah pajar nu edan ku urang nu edan meureun ngocoprak bae eta mah ditaringgalkeun teh pajar sieun kanya lain pajar nu edan minggir waduh sarua edan aya mah urang aya di lumana ge gua teh ya asli dah tapi kehebatan jawara mah kieu
waktu eta Kiplik erek gaduh diikat Jawara kulon daratan ieu cerita ke Jawara ieu cerita Jawara we. Nah datang heula ka Abah adi eta teh endek menguasai pabrik-pabrik nu aya di urang ikat terutama pangheulana ieu dongeng ye dongeng kejadian seputar urang datang ke Abah kade Waalaikumsalam ye itu mau enak ulah kaget cenah ieu ke urang kulon-kulon datang ngadu jeung kula doana kula minta cai Jawara minta cai cai geus atuh doananya ngadu salah sahiji urang kulon nu endek ngadu jeung nyana teh anak guru Abah Jawara di kulon datang biasa mah kesempang ka dieu Assalamualaikum ya sia cakap teh enak ulah dek ngadu deui ulah cakap Abah Ipan ulah ke ulah sebab itu lebih tiheula minta caina ka Abah untuk itu cara ge doa we doa teu ulah diulah kedua memaksa bae kan ka ditu masyaallah mun begitu ngadu teh teu kudu ngadu kakarak golokna doang dicabut eta golok Jawara kulon teh anak murid guru Abah dicabut terus cabut teu daek keluar golok dicabut teh manjangan we golok je panjangna ieu golok sampai lagi 2 jengkal pan ieu asa meter can kaluar-luar biasa mah karak taluk di dieu beda ka dieu waduh cek kiai eleh cak mamang ge ulah nya ngamamangkeun ka anak guru cak mamang ge ulah itu mamang teu daek mere cai itu leuwih teulah minta cai aya kos kitu Jawara tah nah geus beres apa geus beres bebe jadi kan ka dieu waduh cak Abah teh atuh ngaduna jeung anak murid Abah hah anak guru Abah atuh kunaon lain bebeja cakeun lamun kos kitu mah kudu dielehkeun teh Jawara baheula mah sopan Jawara kuari boh atuh eueuh adab Jawara baheula mah kamari ieu mah masih kena adab nah tah jeung Haji Kasan eueuh nu nyaho kabeh rahasia nyana ngadu jeung Haji Kasan sebab anak murid Haji Kasan teh turun ka dieu begitu diadukeun cek jan aing kagok ieu jeung anak muridna mah jeung anak buana mah kagok aing bejakan ka Abah ka dieu kumaha samparikeun ka ditu disamparikeun ka ditu Haji Kasan almarhum ieu geus almarhum Kiplik lagi nah disamparikeun kan datang ka dukur ngaboge gag bae atuh biasa sasalaman lamun Pak Jawara mah tuh sok kikituanan cek dik ngadu tah golok tah urang duaan bae cek nyana urang paet dipaet heula dinya paet heula ulah sok ngadukeun anak buah mah nya anak buah aduh jeung raja cek nyana teh geus sasalaman kita balik deui anak buah tah Jawara asli kos kitu Jawara ai lain lawanan ulah dilawan ieu mah barang datang anak buah sia ku aing keur ditungguan emang aing ka bapak buah sia mah aing teu wani ieu kula jaho dongeng gitu kunaon waktunya nendek ke Mekah datang cerik di samping manasik nyana mere jajaten ka kula batu jeung golok embung kula ente titip bae cenah di kiai ieu mah kula mah ke Mekah aya tadi kula mentok harita kula jadi Jawara didongengkeun ieu ti mana mimitina boga golok ieu ti mimiti digongeng ku nyana oh pantes atuh orang menang tirakat segala rupa lain sambarangan balik di Mekah ngaji sanggeus ngaji terus ke belah dieuna teu daekeun ka imah panan sakali doang ngaji mah ngaji sakali doang teu daekeun ka imah akhirna kukula di kita ka dieu daek terus kubal maksudna kula mah nyerahkeun ieu golok jeung batu dibikeun teh ka kiai cekeuna kula geussan jadi Jawara je tu aing mah ngaji geussan jadi Jawara naik kula jadi Jawara seuring jangan teu kira-kira tuh ngalimpahkeun ka Jawaraan akhirnya bapak sini jeung kula eta da dibawa ngan ulah dibikeun ka anak ulah dibikeun ka saha geus amankeun kudu kumaha piceun kemudian atau kubur jeung sabaraha akhirna dipiceun geus selesai geussan bener-bener jadi Jawara geussan sakadar nongkrong bae geus kula nu nyaho tobat nya teh
tah jawara baheula mah kos kitu asal golokna disoren distikikeun plek malah anu kumaha eta jawara asli asal golok disoren dikempit plek enggeus moal aya nu bisa kumaha ieu mah golok geus dikikik tetep bae encan aya kerteg-kerteg gitu kan golok teh asal tak berarti geus hadir ieu mah kerteg iya kan encan aya hadir giliran mah aya dawegan kakarak oh golok dawegan tah mah si eta teh pagaweana kos gitu jadi beda kepat jawara batunya jeung cincinna lain sambarang emang kadinya surupna jawara emang kadinya mun kula daek kukula geus dimiliki embu ice jang naon tuh kos gitu jebak paeh-paeh ke di jawara barang ada ngedemo kuari ingat aduh aing mun golok harita teh dibikeun aduh dasar bagus Masya Allah iyalah soal garong yata'arraduna li akhiri qafila ya'tamiduna al-harab anu manehanana tetegenan kana lumpat ngahajar akhir kopilah nu akhir kopilah maka ukur kunyana di samping eta nyana lumpat lain garong garong tetep bae gagah siap tempur jeung saha bae kopilah ditahana dicegatna ti awal 10, 20, 50, 100 siap tempur gila garong ya Allah geus urang nyahotai copetna nyokotna bari jeung susumputan copet aya deui pamalingan mah nyokot lumpat pamalingan aya deui gasir mah ngaliangan imah ari aya deui begal mah ngandelkeun kekuatan cuman letik aya gorong ieu nu dipermasalakeun qatil tariq والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم ari jelema-jelema anu ngelehkeun kana golongan-golongan pedagang golongan-golongan anu liwat golongan-golongan anu pengguna jalan rombongan-rombongan bikuati ngandalkeun kana kakuatanna eta teh termasuk kana kupaun fi haqqihim termasuk kana kupa wariga ya kene contoh model Kalampung Palembang Kalimantan eta teh masih kene loba kutta utari begal-begal tinggal partai we nu gede nu leutik di dieu urang mawa barang ka Lampung atau ti Lampung dekat dia atuh kurang-kurang lihai nama atuh anggeus di dieu dekat Medan mau barang watu ulah-ulah barang mobil biasa baik jadi berarti rawan daerah urang Palembang ka dieu teh rawan Lampung ka dieu rawan kitu kruy liwak eta teh mun ka dieu rawan
rombongan-rombongan boro-boro rombongan barang pedagang cacak-cacak urang bege asal geus isya bae urang ditunage geus nganasehatan mani ngendong ulah dilangsungkeun 99,9% ieu dibegal di jalan kuari masih Masya Allah mantak aya bae ciri-cirina mun kontainer mun truk asal geus aya tanda eta amankeun aman di jalan geus aya tanda eta aman berarti eta teh menguasai barang di luhurna aya rajana nyana geus pasini jeung raja garong nu aya di dieu geus anak buahna ge geus tepak kalau ada itu udah amankan kalau ada yang itu amankan geus berarti nyana geus babagi di luhur anu anak buahna mah teu nyaho mantak aman ge mawa ganja ti Aceh ka urang ka dieu batur mawa ganja ti Aceh sa kontainer ka Jakarta polisi rentul abri rentul kok aman kunaon ari urang Tangerang mawa peuteuy doang ge ti Palembang ka dieu beak jeung setir-setirna lain peuteuy doang jeung setir mobil lah beak kabeh eta lah jalain rahasia urang di Indonesia teh kos kitu lamun mawa barang batur ti Aceh ka urang boro-boro barang anu biasa sakirang barang gajah bae ge aman kok urang mawa peuteuy acak-acakan mawa duren ti Palembang ka dieu mawa duren ti Palembang ka dieu anyar dagang datang ka dieu geus teu bisa ngap-ngapan sia cenah dagang ya kuana ulah ditanya cenah ulah ditanya emang kunaon nu kabayang sawah aing 1 hektar eueuh pan siapa ngabayang 1 hektar aing modalna 1 hektar dagang-dagang kadu kuari eueuh jeung truk-trukna segala penjahat dari samping penjahat asli bajing luncat dan lain sebagainya oge penjahat berperiwit geus sarua lain ngamankeun geus kitu aturanana meureun ieu Indonesia sakadar nyaritakeun kejadian-kejadian semacam kitu lamun ektasi ti Belanda datang ka urang aslina ektasi kan Belanda datang ka urang ieu teh melalui kapal kok aman Masya Allah eta mah anu tangkep ku urang teh aya seorang wanita katangkep lantaran dilundupkeun di bawah sempak ya letik sama tuh kos itu sama seorang wanita kami awan mau ektasi diselapkan di bobogaan anak gimana berenang cambutut bae kadele kurang kehebatan polisi saja tuh do kontaineran atuh Gus ya kok cenah kiai nyaho atuh aing mah lain nyaho nanaon jak korban ektasina di Pasar Kemis Ambalaya Picung Pasar Kemis Kebon Kalapa Kendal terus kaputat korban ektasi lamun eueuh mah penyelundupna jeung moal aya anu mengkonsumsi alhamdulillah gelam Ambalaya korban ektasi cuman Cilongok nu aman masyaallah ieu mah kos Mekah meureun aman di Cilongok ngan kadenge be si anu ditangkap aya ieu makan dicaritakeun teh asli kayak kos kitu nah bari produksi ektasi diproduksi nu urang kajahoan bae jadi diberitakeun kapan di koran aya tadi Picung produksi ektasi aya eta keur ieu teh dirangkas produksi ektasi hari eta nu kamari ieu teh di perumahan kitu Tangerang produksi ektasi Ambalaya produksi ektasi Masya Allah geus sabaraha miliar mungkin triliun leuwih gede eta dibandingkeun jeung APBN negara jeung APBN ieu kumaha atuh lamun urang kamari jatuh lain rahasia ti Jepang ti RRC datang ka urang kumaha tuh sabaraha kontainer urang teh kan ieu neuk diloloh ayo sia
Ayo, bila perlu kuabehan kurang mengkonsumsi ekstasi kabeh. Penting ngadahar ekstasi kabeh, isuk-isuk tinggal sareri hehe. Hayang kos gitu meureun bangsa Indonesia. Na'udzubillah min. Lah, kok bisa kos gitu tuh polisi dah. Polisi dah diatur minum ekstasi sarua bae. Cenah abri, ya ala hadin sawah. Aju tina kiai, atuh kiai ge sarua minum ekstasi goblok kiai nage. Kudu beres di Indonesia. Emang kiai anu mengkonsumsi ekstasi atuh sarua aya bae. Tanya meureun termasuk kiai, rahasia tah mah urusan kos kitu bae. Maksudna sia ka aing suudzon. Dua ayat ayat selanjutnya mah beda masalah, beda asbab nuzul. Ieu mah masih keneh rangkaian ayat anu ti heula mengenai tentang dalil ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil nuduhkeun kana dalil ketauhidan Allah ayat itu. Di samping ayat-ayat anu tadi diperkuat ku ayat ieu supaya urang leuwih mantep, urang leuwih yakin nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye ayatna wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ieu kadedengikeun guru kula waktu keur ngaji talak di Cipanas subuh jeung magrib di wirid ya. Jeung ku para kiai-kiai nu sanesna. Ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaeun engke urang paeh. Abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Kurang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib dia kurang kayakinan ka Gusti Allah. Tah nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah kayakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifa lahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut
kecuali lu bisa ngalengitkeun anak nu mere cobaan eta ya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hate urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hate urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Ja balaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering. Urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya. Cenah dokter nage paeh. Paeh dokter nage. Cenah dukun nage modal lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah pakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun pakir kuari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah. Lemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cageurkeun deui nang Allah kuari sugihkeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kasusahana sugihkeun deui meunang Allah. Takeur ngaji mah takeur ngaji bener Masya Allah bener mulai ku ari praktek boga modal dia 10 juta dek ngawarung sanggeus ngawarung beres di pinuhan warung leuleutikanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah tuh mang jeneng Allah menang Allah capek aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ke pabrik nyogok ge 3 juta masalah guys asup ke Cinggu taha kuari aduh cekeun leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa benang 2 bulan katiluna aing sieun terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng ta jelema tah lempeng ta pikiranana barang nu dikaluarkeun salarial jasa sial jasa aing nasib aing jejekeun aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dak dikaluarkeun alhamdulillah
Urang sih alhamdulillah nasib ti Allah detik ieu aing kudu keluar. Ieu teh pamere Allah, pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong gitu. Kakarak di dinya doang geus katara. Kayawan jasa. Nah, eta praktek teh nu hese ge, masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot. Cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya. Ai kitu aya naon, Bah? Apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae. Abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh. Bah, hideung tah mah. Eta teh kurang hebat tah jelema teh. Iman kurang. Kuduna kumaha kieu Bah, atuh ai kula mah atuh sapira anak Abah lah atuh ai Abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka Abah geus kumaha cak Abah bae tah eta nu hebat mah. Waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah. Coba dah, sejasa neangan anak model kos itu, sejasa, malah mah batu kira-kira baik, tamal anakan gula, waduh, bal anakan. Ay dihitung 17 anaknya. Tah eta teh ngagulak-ngagilekeun, ieu, masyaallah batali jeung batin. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta. Begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Jayet 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 0,5 miliar nang saha menang Allah. Atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ya tuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opnam dihusadain sadi beak 150 juta. Cekira teh atuh alhamdulillah bae sih. Hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya, tatalang raga ieu. Heeh. Geus salah. Abari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek nya teh. Ngabeakeun kumaha bae. Heeh. Tapi kan ngalamun bae kieu jeung kali sial jasa. Saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter. Rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duit itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengaeuhan bae nya sial amat ya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya kana kamari aing geus muga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang tira naon je hari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu baduh masyaallah dagang teh geus eta sana
ngeunaheun cecek kena dagang blek 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 atuh orang kurang mere pakir miskin ngeunaheun mere yatim ngeunaheun ajuh kitu lebaran-lebaran ngareunaheun bagus tah lempeng tah ngomong keur naik mata barang mundur plak 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 balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cek kana isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh ku Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantap muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kabarodin gering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering tina gering kana sehat tina sugih kana fakir tina fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ti tajong goblok tah batuteun heuleuh beureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh pugu aing mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah salat sunah mak lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh iki kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna manggeus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing gos kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh bati geulis tapi hatena masyaallah ku
indah-indah teh mentak kalau banu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ya bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah aji ka aing teh aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomong ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh enggak teangan ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa karena jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta maunya 1 juta bere deh 2 juta ya kaya keneh ge jadi asana tak aing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis mendingan nu sederhana hatena geulis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ka mana makanan nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholiq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak cepet jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya teh ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian gogo mage azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung nyandung beja awe emang biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayana be mun di ditu sapoe di dia sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa
ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin nama miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh menang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahir anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae tuh nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna nah gitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu hen gimana ilen gitu bae orang Arab mah teh ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadah di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kora dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah mah hirup di lingkungan pesantren tapi tedeknya terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantak kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh
mungkin paling ge ora mengkonon sirama ge wede paling ge anu timbul teh kitu arep endi sira paling ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atau dididik khusus di pendidikan English Studies kos karar itu nah iyalah pendidikan lingkungan awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jika nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung berem tuh nu di luhur tuh ija heuh luhureunna nya heuh fauqa eta eta tuh nu dihandapeun tahta ngaranna tat handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqa na teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fuk fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi kurang ngebahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus paling ulah dia aja cek ulah mah puyeng udah bahasa batu geus teu kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleun nu makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh
urang resep teh kasih itu teh nang Allah, urang greget teh eta teh nang Allah. Tah, ieu teh nang Allah kabeh. Eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah. Wa huwal qahir, Gusti Allah teh maha ngalindih, maha kawasa. Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana. yakni hambana boga kakawasaan teh menang ti Gusti Allah. Allah mah di luhur atas luhur, nurun ala nur fauqan nur. Cahaya di luhur cahaya, di saluhureun cahaya. Eta keur carita cahaya. Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana. Ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah. Anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah. Anu nangtungkeun urang Gusti Allah. Nu ngadiukeun urang Gusti Allah. Anu mere kicep Gusti Allah, nu mere ngadenge Gusti Allah, anu maremkeun dedengean Gusti Allah, anu ngadengekeun deui Gusti Allah, anu nalekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah. Tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah. Eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya. Kabeh menang Allah. Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi. Aduh, ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak. Ya kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun nang Allah. Ka nerakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi nang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi nang Allah. Nah, mantep cak pejabat teh. Nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat, pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu dikanarakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi dikanarakakeun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. We atuh kumaha aing wae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nang aing. Ajunya nang ngaji bae nang nang aing. Ajunya na boga harta daek sedekah nang nang aing. Aju ku ari di ka surga keun nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun? Kumaha aing bae bego. Teu bisa Gusti. Teu bisa cakeun. Tetep abdi nuntut. Baheula kunaon abdi teu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh badan abdi ge dikasorgakeun. Ge. Tetep abdi bung ka neraka Gusti panas. Panas. Bung. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula. Putuskeun heula ieu. Allah teu adil. Tetep Allah ieu teu adil. Lumantak di dieu diberian wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun, ai abdi dimasiatkeun kunaon aju? Abdi tetep demo ka Gusti. Dek yeun komplotan demo BBM naik. Cak Gusti Allah kieu.
aing mimiti nyeun lauhil mahfuz haju aing nyeun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu maelu sia ge padeta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu maelu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiam orang Indonesia aya wali sangat nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerebekeun aing tah batur sia keuleuh tah eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang wabeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fauqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih nang abdi tah eta keke can ka harti Gusti
sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting